lahir secara normal tapi kudu ngalalui sesar biayana 15 juta di Sukabumi mah. Ari di dia sabar hari sesar biayana 20 juta terus abah lebih mahal komo. Terbuka pemajikan ini mah kebuka pemajikan. Tambah yang dipromokeun meureun. Aya teu randa di dieu? Aya. Randa aya teu? Ios atuh randa ge yang penting mah ngeureuyeuh ngaji. Ngeunah we. Mentak jadi randa ge bau. Sabab da ustaz ge jeung tina anu barokah. Ustaz jeung tina bau we. Payah eta ngomong. Ngaledek cenah ustaz. Ya Allah ya Rabbana, dibawa tadi kayana ke rumah sakit cek eta carogena pun punten ibu, lamun salaki boga pamajikan dua mah karunya sok lobahu ulang-ulang utang ulang-ulang kunaon sabab sok sieun ieu salaki pamajikanana nu kahiji jeung nu kadua parebutkan kanyaah sahabi nu ngomong kitu wanian. Makana lamun boga salaki setia teh urang ucapkeun alhamdulillah. Lamun boga salaki tersetia maka ucapkeun inna a'toina kal kausar. Salah. Ngadoakeun maot kitu-kitu mah. Urang wihan sakali deui kaluarkeun sorana, kaluarkeun kakompakana siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarrukan bidu'a Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaih. Amin. Amin.
Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Amin ya rabbal. Supados langkung barokah ieu acara, supaya leuwih berkah ieu acara, sadaacan dilanggeng kira-kirana urang moskeun heula sholawat ka baginda Nabi. Siap. Mudah-mudahan ku barokahna urang ngalantunkeun pujian ka baginda Nabi, ngalantunkeun tawasul ka baginda Rasul, nu gaduh kahayang, kahoyong, hajat, cita-cita mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh kabingung dina peuting ayeuna Allah ganti ku kabungahan. Anu gaduh kasusah dina peuting ayeuna Allah ganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu garableg hutang bayaran. Cenah naon eta mah. Sing kabalalayar hutangna. Ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap, ini terbangan atau nabi hadroh ya? Biasanya lu di Bandung masuk terbangan. Sok halaliber nakolan teh. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul sadayana. Assalam Allah Allah, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka. Teruskan sholawat sadayana. Allah Allah. Assalamu alayka ya Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-Mukarramun, pengatur waktu, pemindah acara, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus segenap daripada jajaran alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, nupahapunten tetiasa dibilang saurang-saurang diwincik hiji-hiji namina, tapi insyaallah tengirangan kana rasa ta'zim takrim nasim abdi kamarantena.
Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana wabil khusus anu aya di kampung Perum SKR. Kalapa Muning Kamu bari molotot bukan jauh-jauh di Sukabumi ngadu di bolototan Gusti. Wadi pan tadi teh ingat kana wongkong ngaran lembur itu mengingatkan akan sesuatu yang viral. Kamojing ala kamojing nya bener teh. Oh ajojing kita mah siapa bener nyawan. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana anu aya ieu di kampung Kamojing mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, dijemparkeun milik rizkina, disoleh-solehakeun putra-putrina, tampih-tampih barokah dina ilmuna, di husnul khatimahkeun dina nalika wafatna. Amin ya Allah ya Rabbal tegakantun manawi ayah segenap para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ila a'lal wilayah dikawit bawahan dugi ke atasan dimimiti pangkat anu panghandapna disebut RT ayah RT na anu mana om nana calon cenah eta mah tadi calon petek. Tapi saya jana punten abdi bari narok ke orang dia nyaah ke RT nyaah naon astagfirullahaladzim. Padahal punten Kang Ibu, pejabat yang paling dekat dengan rakyat itu adalah leres. Ketika orang boga kahayang boga pangabutuh hubungan anak jeung pemerintahan pasti anu panggeulana diteangkeun teh saha. Tengah peuting misalkeun aya hiji pamuda nganjang ka hiji rana can balik keneh saha anu diteang panggeulana. Orang dieu aya pembagian bantuan bansos BLT ngaranna teu kabagian mutruk eta demo panggeulana ka saha. KRT deui wae padahal cek RT teh deui cenah uing mah teh nyaho. Makana urang doakeun mudah-mudahan lamun teh nya ieu Kang Nano rek ngalankeun RT sing loba sabar. Sabab cek orang Sukabumi mah Ibu RT teh aya singkatanana riweuh teu puguh. Ripuh terus cek orang dieu mah. Mudah-mudahan sing panjang umur barokah milik rezekina. Kanggo seterusna Bapak RW na aya, lurah na aya, aya teu aya di bumina. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para aparatur pemerintahan urang sadayana dina ngajalankeun tugasna sing diamanahkeun ku Gusti Allah. Ya Rabbal wabil khusus segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Baginda Rasulullah. Sabab hapunten Bapak akan ieu acara moal bisa terlaksana tanpa ayana panitia leres teu? Bener teu? Mudah-mudahan naon bae anu parantos dikorbankeun baik harta tanaga emutanana demi terlaksanana ieu acara mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Rabbal. Da upami palebah nyebatkeun ngorbankeun yakin sadayana di dieu jamaah masyarakat anu aya di Perum di dieu pasti ngorbankeun leres teu? Bener teu Umi? Ngomong. Nu kamari ge teu ngomong teh setruk. Bebaskeun makana nyarios we tong dihem-hem. Anu teu ngomong didoakeun sing teu bisa hitut. Ini eraan teuing ngomong teh. Gitu.
Da pelebah pengorbanan mah yakin orang digi ngeri ngorbankeun leres. Bahkan luar biasa antusias ketika abdi aya di Banten Umi curhat seetik. Ya Allah ya Rabbana, ketika datang peringatan Maulid Nabi luar biasa eta pengorbanana, boga sagala boga naon dikaluarkeun dibikeun, bahkan boga pipiaraan ge dipencit di ditu mah. Boga hayam pencit, boga sapi pencit, boga muni pencit, anu begang pencit. Ulah atuh ajakan cenah udunan. Arunya atuh batu dipencit. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan apapun itu pengorbanana wabil khusus anu dikorbankeun ku orang dia sing dibales deui ku Gusti Allah kalayan ganjaran anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa untuk para jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, ya basna genting bangunannya. Agenting deh basna. Agentingnya yang dialitan atuh. Ekhona turunkeun, basna turunkeun. Treble tekeun asa beledagan kieu. Karunya ini disirwaseun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sadayana anu ridho lillahi ta'ala, ngalengkahkeun dua dampal sampeana, ngepatkeun dua dampal pananganana kanggo hadir di ieu majlisna Allah, tiada lain dan tiada bukan tingali kapayun ku sadayana urang datang ka dieu teh hiji urang hayang ridho ti Gusti, rahmat ti Gusti, malah mandar magfirah ti Gusti, ngalangkungan syariat tolabul il. Mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigel sapihanian hiji sing ngajadikeun kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, suatu kebanggaan kanggo abdi nyalira khususna tiasa bersilaturahmi bermuajahah sareng wargi kampung Ajojing. Hese do bari kene Ajojing ngomongkeunna. Mudah-mudahan silaturahmi ieu sing ngajadikeun sakumaha baginda Nabi nyarioskeun ketika sahajalma daek bersilaturahmi daek bermuajahah hiji bakal dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah. Nomor kaduana bakal dibabarikeun milik rezekina. Sabab hapunten ibu, ketika orang hirup di alam dunia diaku teu diaku pasti ngabutuhkeun perkara duit. Diaku teu diaku orang hirup di alam dunia pasti ngabutuhkeun perkara dunia. Da boro-boro anu hirup umi punten dan nu maot ge geuningan ngabutuhkeun kana doa. Tingali atuh pananganana kieu teh ngadoa, lamun kieu minta duit berubah duit tadi hejo. Gusti nu agung, tapi da wajar pelebah ibu-ibu mah komo khusus nanggeus rumah tangga da duit teh nomor hiji. Beda jeung bapak-bapak, pelebah bapak-bapak mah kaum laki-laki uang itu nomor hiji deui. Dan kadangkala punten ibu, salaki urang mah boga hayang pamajikan geulis ari di modalan henteu. Masa dibela. Salaki urang mah boga pamajikan teh hayang bulawing geuningan. Suka bunga bulawing. Hayang boga pamajikan glowing ari di modalan 10.000. Di ditu mah mahi kana bedak pipa nomor 4. Dicium teh ngebul bedol.
Ya Allah ya Rabbana, padahal punten ketika gelis gorengna pamajikan nu kasebut saha ibu? Alus gorengna pamajikan nu kasebut saha? Salak. Laras teh. Contoh misalkan di Palhidi itu aya dua istri, aya naon dua jalmi ngalewat ke dia di dia kan beneran aya pamuda. Cek eta pamuda pamajikan saha teh euy? Meni gelis gede pas tabunggas cek babaturan teh gagabah maneh mah pan eta teh pamajikanna ustad pan sok diparaban we berkat pamajikan ustad mah lain ari eta jadi pamajikan saha teh buuk jawing-wing panon berem Naruto lain lewat seta mah bocah duk deh euy maneh mah gagabah pan eta teh pamajikanana astagfirullahaladzim sanes adi eta mah nyebat ge sanes sok suudon pamajikan eta mah geulis glowing komo pamajikan ustad mah udah begang eueuh da bigi kieu-kieu boga pamajikan teh awewe ubi awewe jeung kieu-kieu ge alhamdulillah pamajikan abdi teh panganten baru 2 tahun saya menikah abdi mah kieu Bu Kang turutan punten ieu ka pamajikan teteh tah jung init ka sablon duit 4 juta. Hah? Sablon gitu mah. Ari biwir saha? Emang masalah buat loh. Iya teteh bebek ieu duit 4 juta jung init ka salon. Ngan moal daang 2 tahun. Mahal teuing Gusti lah. Oleh sekene bedak pipa nomor 4 kan ngabual geuningan. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan cek tadi hiji silaturahmi urang sing ngajadikeun wasilah panjang umur, nomor kaduana sing ngajadikeun wasilah barokah milik rezeki urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung dina tempatan anu mulia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunten teteh ibu bapak, ieu peringatan Maulid Nabi sudah menjadi suatu tradisi khususnya umat Islam di Indonesia. Ketika datang bulan Rabiul Awal khususnya sok ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Laras teu? Bener teu? Tapi aing cenah eta sok aya geuning nu ngaharam-haramkeun ulah sok kababaol kuno burung. Naon cenah? Nah, beri molotot gitu. Ada kadang-kala punten Kang, aya sebagian golongan bahwasana cek maneh teh muludan teh haram, rojaban, muharaman, tahlilan, laras teu ngapangkutkeun proyek kiai. Tapi hapunten teteh eta mah bahasa heureuyna, bahasa bercandana, dina pada hakikatna punten cacak-cacak peringatan Maulid Nabi digembor-gembor, dirame-rame di kampung jeung di kota, di mana-mana diayakeun ieu Maulid Nabi meriah. Teweleh we loba kene akhlak jelema anu goreng bener teu. Sakitu teh diayakeun komo atuh lamun di laras teh
akang leres teh da pelebah eusi nama sarua da ngaji-ngaji keneh leres teh ayeuna ngayakeun peringatan Maulid Nabi eusina naon ngaji pembacaan sholawat pembacaan Al-Quran bener acara rojaban eusina sarua teh jeung Maulid Nabi eusina naon ngaji pembacaan Al-Quran pembacaan sholawat ketika ngayakeun muharaman eusina mah sarua-sarua ken laras makana Allah sok babawakeun teu pararugu geus we tuturkeun guru urang anu jelas sanad ilmuna anu jelas sanad guruna insya kadang timbul pertanyaan dina hate naon sababna ieu peringatan Maulid Nabi bahkan ketika aya acara naon wae nepi ka muharaman rajaban diayakeun naon sih makena kudu diayakeun jawabanna simpel teh jawabanna simpel Bu sabab urang mah jelema biasa sok kageunaan ku panyakit poho ngomong kemarin suka bumi setruk tuh ngomong teh poho laras di dia unggal tahun aya Maulid Nabi tahun kamari aya ingat teh kiai na ngomong naon berarti lamun teh teh boro-boro anu satahun sakali anu saminggu sakali weh rutinan ngaranna dan ditanya dia teh sok poho benar teh leres teh biasana lamun geus poho kena ku panyakit poho sok loba ditipu ku batur sabab di akhir zaman loba rupana sarua kesingna sarua eusi nama beda lil ibaratkeun tai ucing jeung dodol Garut mana orang Garut ya dodol hideung tai ucing dodol amis tai ucing astagfirullahaladzim karak apa geuningan tai ucing teh hasilnya nuhun biasa nama tara ngajawab eta teh orang dia mah dijawab geuningan hasil cenah yang kendai atulah hasil moge yang penting mah ngeureuy ngaji ngeunah uyuhan daek ambil mana teh ucing ngeunah ya Allah ya Rabbana dibandingkeun nabu punten di akhir zaman loba mengaku umat cinta kepada Rasul loba jelema ngaku mahabbah ka baginda Nabi tapi dasar syarat cinta ka baginda Rasul naon ketika ditanya nasab tentang baginda Rasul kuat loba keneh anu teu apalkeun kira-kirana orang dia lamun ditaros apal teu nasab baginda Rasul cenah naon geus henteu apal teu nyawios teu kedah seueur tilu siji pansiki we ieu mah apal teu Kanjeng Nabi ayahnya adalah ibunya kakeknya neneknya kokom dia ngaran kokom kokom mah biasanya orang Garut ayahnya bernama Abdul ibunya bernama kakeknya bernama neneknya bernama ada mah mungkin atuh aya ramana Kanjeng Nabi manya sorangan ya kakekna hungkul Abdul Muthalib ngalahirkeun mah mungkin panggeureun pasti nikah jeung sata nikahna teh jeung istri leres da mungkin jeung lalaki mah tuh ari ayeuna anakna Rafi Ahmad nu kahiji panggeureunna saha
Ari adina Sirapatar saha kebelag ini orang dia mah. Gusti nu agung seumur hirup ceramah kakarek di suguhan jukut samarupna doma Garut meureun. Pan cenah eta mah anak Syarif Ahmad lain nini. Nah, coba atuh ayeuna anak-anak Kanjeng Rasul aya sabaraha? Hah? 10 kubaraha? 7 laras. Aduh, bisaan si Umi anu make tiung goreng siga Syahrini Princess. Aya tuh genep ti saha? Hiji ti saha? Datus sadaya ti Siti Khadijah. Hiji anu genep ti Siti Khadijah, anu hiji ti Maryah Al-Qibtiyah. Anu 7 tilu pamegat apa istri? Ayo guru searching tak kana Google. Kanyahoan tah. Baca WA nanyain ke temannya, anak baginda Nabi ada berapa? Anu tilu punten mi, anu tilu mah pamek, anu opat anu pamegat hiji Sayyid Abdullah leres, nuka dua Sayyid Qasim, nuka tilu Sayyid Ibrahim. Luar biasa. Alih ku bapak-bapak ieu mah. Anu bagian istri hiji leres eta Fatimah. Nomor kedua Ruqayyah. Atos taroskeun rencangan aya. Nu katilu keopat benar. Oh si Umi mah maca kieu bener. Tobat Gusti. Tapi alhamdulillah nu asalapan urang teh no searching Google teh ayo we mukaan TikTok anu viral-viral. Sekali-kali mah teu manfaat. Gunakeun non medsos urang teh. Ulah ningalian hayo we. Numpuan teh anu viral-viral we hungkul coba atuh bener bermanfaat. Balikan di hiji Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid terus istrina hiji Siti Fatimah. Nomor kaduana Siti Ruqayyah. Nomor katilu Ummi Kulsum. Nomor kaopat balik deui kanu tadi tah mumpung searching Google nenena baginda Rasul saha namina ibu nyawios saya kapalang ningali da sanes ujian ieu sanes ieu mah namina teh Fatim. Sajena Fatim. Siapa yang melanjutkan keturunan baginda Rasul? Eta incu Umi Kulawaka. Ini bukan incu meureun Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karamallahu. Terus kaina gaduh murang kalih namina Sayyidina Hasan siranan Sayyidina Sayyidina Hasan keturunan yang ke-11 mempunyai anak namanya Musa. Sayyidina Husain keturunan anu ke-11 namina Fatimah. Musa dengan Fatimah menikah, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Jadi Tuan Syekh teh keturunan ke-11 di Hasan Husain, ke-12 turunan ke-13 di Sayyidina Al, turunan ke-14 di baginda Rasul. Beres udah mah gitu. Ya Allah ya Rabbana. Kadang gitu. Ketika orang ditanya, weh nasabna artis model tadi pan langsung ngajawab. Anak nasi baimong sahan panggedena. Yo nama pura-pura. Nomor kedua
bagaimana ngabuktikan cinta orang ka Rasul, bagaimana ngabuktikan mahabbah orang ka Rasul? Dijawab ku Sayyidina Ali karamallahu wajah. Saur Sayyidina Ali, alaikum bimahabbatil ulama. Syarat nomor kedua, ketika orang ngaku ka baginda Rasul bahwasana orang cinta teh, orang kudu mahabbah, kudu cinta ka para alimil ulama. Sabab tadi aku mahabbah, tadi aku cinta hiji jalma, lamun manehna masih kene ngahinakeun ka ulama, lamun kene manehna masih ngahinakeun ka kiai, khususna kiai anu ngadidik urang di lembur urang. Abi rek naros orang dieu butuh teu ka sosok kiai, butuh teu ka sosok kiai, nyaah teu ka kiai, nyaah naon? Astagfirullahaladzim. Teka RT, teka kiai. Padahal punten bah, lamun kurang dipikir secara logika, segala aktivitas, segala pagawean, lolobana diseretkeun kanu jadi kiai bener teu? Laras teu? Kurang buktikeun. Tahlilan ka kiai matang puluh. Ngomong-ngomong. Bantuan. Tahlilan ka kiai matang puluh 7 bulan kasurupan bener teu? Ayeuna ibu gaduh kurang kali kasurupan dibawa we ka Polres, panteu nyambung tapi dibawa ke mana? Kasurupan ka kiai kamaotan nguruskeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Nya naon gawe abah atuh? Di borongan ka kiai teh ya Allah. Bener eta teh sok ngagotongan kiai. Naon atuh bieu ngomong kieu ngagotong kiai. Sekalian atuh borongan umi ibu lagi tong kagok nu ngagali anu macul nu dikubur geblek. Ya Allah ya Rabbana. Bahkan punten Kang, orang ketika ngagaduhan istri geus ngandung 8 bulan 9 bulan sok dibawa ke mana? Emangnya kiai ahli kana liak orok? Ka kiai supaya we lain dibawa ke kiai tapi dibawa ke bidan, dibawa ke pukemas. Tuhnya disalahkeun deui orang dieu mah. Oh, tenang. Pasihan pempes kamunya. Lupaan cenah majarkeun teh. Bawa ka kiai ka ditu. Dibawa ke bidan, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Ketika caritana datang ke rumah sakit, cek dokter nate hampura Kang, ieu pamajikan akang mah teu bisa lahir secara normal tapi kudu ngalalui sesar, biayana 15 juta di Sukabumi mah. Ari di dieu sabaraha di sesar biayana? 20 juta cis abah leuwih mahal komo. Teu boga pamajikan ieu mah nganu boga pamajikan. Teu mah yang dipromokeun meureun. Aya teu randa di dieu? Aya. Randa aya teu? Ios aturan lagi yang penting mah ngeureuyeun ngaji. Ngeunah we. Mentak jadi randa ge bau. Sabab da ustad lagi jeung tina anu barokah. Ustad jeung tina bau we. Payah eta ngomong. Ngaledek kana ustad. Ya Allah ya Rabbana.
dibawa tadi kaya anak ke rumah sakit cek eta carogena punten di mana-mana boro-boro kaya anak duit 15 juta hayang rokok enpio ge nganyuk keneh ka warung abdi mah ngan ingat cugan we atuh guru urang anu aya di lembur sabab punten Pak Ibu dinu jadi kiai ngaranna ustad khususna doa naon nu eueuh dinu jadi kiai bahkan doa supaya lancar ngalahirkeun ge aya apal teu Kang hayang apal teu wani piro eta Kang naon senyum eta tadi abongkeun erek mere batu ali tadi ke kieu we ngadu batu ali wae bukan apa siapkeun Kang nya we mah nuhun ah tapi ka mana dia teh poho deui we ah doa supaya lancar belah ku abdi diwartosan Bu tuluykeun heula eta caritana si Akang dongkap kanu jadi kiai lamun teu salah harita teh kabeneran malam Jumat jam 1 datang ke imah kiai diketrokan eta pantona Assalamualaikum tong dijawab da contoh di gendayah yang teuing mah jawab we Assalamualaikum dah meureun kiai na teh Kang jam sakitu mah keur kitu keur sare tong suku donde itu nya dongkapan eta panto dibuka oh ternyata wargana oh ternyata jamaahna aya naon ieu teh Kang tengah peuting kieu sanes ieu teh kiai pamajikan abdi di rumah sakit geus tilu peuting masih kene can ngalahirkeun cek dokter kudu kaina disesar di mana atuh abdi biayana kabeneran abdi mah BPJS teu boga kis teu boga kudu kumaha atuh sugane syariat wasilah doa tilu jadi guru mudah-mudahan di ngalahirkeun lancar kalian salamet ari eta dina kantong hideung naon jang alhamdulillah leuheung kitu da lain duit eta teh dibawa teh botol aqua cai cenah mah imah kiai dieukeun atuh kiai ku abdi contoh sambil praktekeun haus lain haus sok suudon ieu mah nyontokeun da moal dileut moal cana naon geus suudon wa bijil we orang Jampangna jadi buka ieu teh contoh jadi bisa salah lamun teu dicontoh bisa salah bisa pajarkeun dikeula naon kitu tah ya kieu doana teh turutan ku sadayana siap Bismillahirrahmanirrahim Hannah waladat Maryam waladat Isa Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud khususon Bu Iis binti Mang Pepen naon sadeui Bu Iis aya orang dia aya bener Bu Iis ampura sanes geus orang dia ieu mah orang ganti we atuh bisi kasiliran sok sieun megat we pas uihkeun ganti we Sinta Sinta aya Santi Maesaroh Waisirah ini komplit orang dia mah ini kuat kieuseun Maesaroh aya kasebut beureung ngaranna tadi we pangheulana disebutkeun atuh Bu Iis mudah-mudahan sing panjang umur ila yaumil qiyamah
amin. Atau batur mararawat sorangan hirup kene di alam dunia. Gusti karunya atuh. Urang ganti we kene maesaroh. Tuluy geuning ngadoana khususon sahanya Maesaroh binti apa? Binti Mang Pepen. Di Pulau Diwetan hadir. Roro Kidul hadir. Lain nanaon digitukeun teh hiji bisa aya nunutan, nomor kaduana bisa aya nu sare. Leuheung sare di tempat ye nu sapi-api ka WC teh geuningan. Ari balik deui teu. Eta teh ting bener ka WC, ting dileg-leg jurig WC. Tapi insyaallah ada imah di Perum posisina di kota caket tol malahan pasti jauh kana jurang-jurang kamaksiatan. Juri ibu meren punti sabab da awe mah dijinaki tina makhluk hal astagfirullahaladzim. Tapi teu naon abdi ngaos tijikeun teu naon sawios moal naon moal ngambek moal pundung moal nyeri hate moal mahanan. Udah kali itu pakai cai meren. Tuluy geuning tadi tuhnya kepegat wae ngadoa teh tungtung nama. Beres kaayaan didoaan ku guru urang dipasihkeun kasih akangna mangakang canak ieu caina mungkin pasihkeun kanu jadi istrina leueutkeun saseueur 3 kali usapkeun kana pamenteunna usapkeun kana patuanganana insyaallah di mana bijil pasti keluar. Salah teu? Lamun naik ka, lamun turun ka, asup ka, bijil ka, mohon gitu. Dicana kaayaanana, ku eta salakina dibikeun kanu jadi istrina mangga nyai. Saur tadi kayana ustad oge leueutkeun sabaraha kali cenah. Lamun nyontohan tong kagok jeung praktekna abdi marido. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Brojol apanya itu Kang Is? Lain brojol oge tuh brojol eta meureun. Koneng. Luar biasa. Tadi teh da parantos ngobrol sareng Kang Nana teh. Nana itu teh. Kang Nana di ditu. Kang Nana ari kopi halal teu cek abdi teh. Halal cenah. Oh, cenah mun halal mah. Geuning eueuh cenah. Sugan teh haram gitu, bisi haram orang di makan kopi. Halal teu? Geuning eueuh. Ya ge aya ieu teh naon ieu teh alhamdulillah. Ieu mah bangunna teh astagfirullahaladzim. Pan orang Karawang terkenal dengan bahasa yang sopan. Ayeuna lamun ibu masihan we kaena ka murang kalina bahasana naon? Nenen. Leres teu Bu? Abdi masa nespul garapan gitu bener. Tapi rada cocok nama nenen jahe bangunna. Nenen jahe apal tuh? Tapi wios janda herang. Pas nu aya wae jahe di dieu aya janda herang. Jago aya jago. Janda geuneuk. Ya Allah ya Rabbana. Yang kerik ayahnya bah Abah Syaibatu Ali naik bah. Waduh mungkin lah bahnya orang ngobrol bah.
Insya Allah jadi kemana-mana kemana we ngomong Jauh batu wali kaget. dalin kuna naon ibu ketika orang maulid nabi pabidzalika falyaprohu kudu bararunga terus teh kudu bu sabab dan nu penting ari muludan mah intina dah dek hadir dahar cana naon salah pita ieun we akang mah sabab da si akang mah dijieun ge tina taneuh pantesan ibu waduh ya Allah ya Rabbana bunga hadina atas bunga tiasa silaturahmi ke orang dia alhamdulillah bunga sering alhamdulillah ke Karawang dengan kepalihan di menemean dan bagi kaleresan gaduh guru di Karawang teh kersana Abah Asep Haji Abah Asep Mubarok kuningan nya teh kaleresan pun guru itunya alhamdulillah gitu dasar kudu nama mengi ayeuna teh punten abdi teh kedah nama ka Bandung SNS ka Bandung ka Bogor lain bah lain nu eueun mulem eueun nu ngonang we tapi aya bah sebenarnya mah aya nu ngundang mah kudu nama ka Malaysia acara sunatan Filipin oh karena kopi bener eueuh tuh tujuan kan Kang tanggung jawab oh ini langsung bener ya Allah ya Rabbana lanjutkan di kemana tadi teh jadi nggak bahas nenen ujung nama alhamdulillah bu wasilah barokah doa guru urang wasilah doa ustad anu aya di lem urang anu asana kudu ngaluarkeun biaya 15 juta terkudu kira-kirana urang ari 15 juta mah berat mereka ustad teh boga 8 juta dibikeun weh ka ustad cocok teu waduh bener 8 juta cocok tuh 7 juta cocok tuh 4 juta cocok tuh 2 juta cocok tuh 1 juta cocok tuh gocap siapa mak komatur nuhun lamun aya jelema model gitu kudu dicek cepeng kena ngaji karunya atuh si abah mau dicekek mah ya Allah ya Rabbana komo di dieu mah geuningan gareulis Masya Allah mojang Karawang mah gareulis alhamdulillah sawareh jigana barentaheun model kieu mah naon caroge naoge asli abdi mah ningali pamenteuk kieu pasti bentaheun di carogena yakin di bumi teh terus teh ibu hayang teh kunci supaya salaki bentaheun di imah hayang apal teh imah yakin dijamin pokoknya malam diterapkan sak Dobel aduh dobel nyaan dobel papa nenek jahe aya kopi jeung aya Gusti nuhun kang nu Nana aya di bola teh permennya atur nuhun Kang Nana Kang Nana mah bisa wae deh kan padahal tadi teh nyiniran kalau nyiniran kode gitu moal ngan poho tadi teh asisten abdi rencangan harewos sanes di mana-mana cenah masian kopi teh sok ngerokokna tapi hari di dia mah tukang moal nu kata acan tah acan oh acan sanes pilih hilap gitu oh wios kemana wios nyaan donatur mah salam heula gitu sabungkus abdi teh kali teh opatan mana banyak tuh bere bako geningan nya bisaan kang anu nuhun rokona sabenerna mah teu niat-niat kadinya henteu
ngan di dia antiran kopi inget ayah batur kopi teh naon kabeneran can dibere atuh sekalian omongkeun katanya ibu-ibu bade namihan mah astagfirullahaladzim bah masa batang bah iya sabah mada tos sepuh ieu tong seueur ngaroko basok panjang umur Sami di Sukabumi eta. di Sukabumi abah di Sukabumi di mana Jampang mana abah Pasal Jampang Tengah banyak luar biasa bah abdi ge turunan akibat di Jampang Cinagen dodor kene topang di dia teh nya bah biasana apa lamun dodor masakan bah sok siring ngadoakeun gitu banyak abah di dia tuh salami alhamdulillah sing sehat banyak gitu baru panggil di jeung dulur atunya gitu ini ngiring bah itunya balik dia kemana itu kemana-mana gitu Gusti Nu Agung dakting waktu ya tuh ibu hayang apa terkunci supaya salaki betah di imah dijamin kenailah gratis lah hayang apal tuh hiji lamun salaki urang hayang nempel we betah di imah nomor kahijina kudu loba dicintai dicium ayo menyimus kolot oge hiji kudu loba dicintai nomor kaduana kudu beres sumangat nah jadi karena susu deh susu rayut ke balaga Gusti Nu Agung ayah hiji di paling gitu ketika salaki datang ke imah mukakeun panto ece teh langsung ngadangukeun cariosanana ngadangkak salaki datang kieu nya cek salaki teh naon teh bakakak hidung ngadangukeun cariosana cintai beres sumanget rek kasabna rek usahana rek ibadahna ketika salaki nyarios teh dangukeun aing ngadangkak nya insya kembali di ibu cek tadi orang kudunya ke seorang guru orang kudunya ke seorang kiai laras sebab punten Saur Syekh Hasan mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin he orang kampung Kamojing he orang kampung Kamojing laula ulama la soron nasu mislal bahaim jikalau bukan karena jasa seorang ulama jikalau bukan karena jasa seorang kiai mohon maaf tidak akan ada bedanya antara manusia dan hewan sabab punten ibu ngabedakeun jelema jeung sato teh hiji ibadah di mana orang syariatna bisa ibadah ti guru-guru orang ti kiai-kiai daras teh bener teh orang dia apal teh kana sato hewan apal teh hewan ari monyet hewan apa manusia ari monyet sato apa jelema biasa ngomong jelema ari monyet sok ibadah tara monyet sok tolab ilmu tara monyet sok sholat tara ari jelema sok sholat tara ari jalmi sok tolab ilmu tara ari jalmi sok ibadah tara atuh lamun aya jalmi jawab sing komplak pagaweana dengan harbol dahar modal jeung ulin pelebah dititah sholat teu daek ngaji oge tolab ilmu muludan oge nu kitu teh monyet bareng molotov ka dieu atuh kantos teh Bu kanti teh ayeuna lamun ibu gaduh salaki salat tara ngaji ka masjid berjamaah di calana
Piceun. Burung begitu mah. Daekan miarana oge. Heeh, nu elonya nengnya. Ninggali si neng mah. Eta kamu. Dua kali ka tukang. Ibu lamun ibu boga salaki atau di kampung ieu jalmi tara kamas, tara daek berjamaah di mas, tara daek salat di mas, lamun maot tong dikuburkeun, tong dibawa ka mas. Tuh kebon cau. Pelebah kaya anak-anak maut teh panghareupna heulaan imam deh. Nya bari ngagoler tuh jelema teh. Cekar PT ka mana wae wa. Kada katempo. Ari keur hirup sia mane matara katingali, ari keur maot panghareupna. Ya Allah ya Rabbana, maka di antawisna hikmah daripada pengajian malam ini urang makmurkeun mas, ragemkeun berjamaah di mas, urang cintai guru-guru urang cintai para kiai-kiai insya sabab tidak diakui cintanya seseorang lamun masih keneh ngahina teresep nyewa ka kiai. Man akromal ulama fakod akromani, barang siapa yang memuliakan seorang ulama maka sama dengan memuliakanku, kata baginda Rasul. Wa man akromani fakod akromallah, wa man akromallah pama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan baginda Rasul sama dengan memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah maka tempatnya hadiah bagi orang tersebut adalah surga. Jadi intina ketika orang cinta ka kiai orang maka bakal diberi hadiah surga. Amin ya robbal alamin. Tapi upami ningali kieu mah kompak jamaah sadayana, Gusti jika lamun dihitung ya jamaah satu persatu dibilang seorang mah aya 2000 jamaah mah ieu teh. Aya 4 aya. Ayanya kan nola tuh ngagorolong ka ditu. Jeung kalangkang kang anak. Tapi alhamdulillah sakieu ge alhamdulillah. Ibu-ibu ayah, bapak-bapak ayah, para pemuda ayah, para pemudi ayah, aki-aki ayah, nini-nini ayah, aparawan ayah, randa oge ayah. Komplit di mah luar biasa. Emang ayah? Ari teh norana? Hah? Bener ya teh? Tuh ayah teh. Maiwan cenah tuh. Ya Allah ya Rabbana. Da memang ibu upami nuturkeun hawa nafsu jam sakieu lain ngeunahna cicing di dieu, bener teu? Leres teu? Jam sakieu ngeunahna naon coba? Hah? Ngepost apa? Ngepost naon euy? Ngeunah nama saya lamun bapak-bapak mah cicing di hareupeun teras imah ditemani dengan segelas kopi hitam yang ngebuol teh geuningan. Centang ku jarum coklat. Dagorkeun ku goreng hui. Dagorkeun di sirahna kana tihang. Pelebah kena ibu-ibu dan nyaho jam sakitu ngeunah nama bari make daster anu kohok ya geuningan. Ya scroll TikTok geuning ngalian beranda epi batur. Aya we anu posting kebeuli naon barang anyar jemedut we. Sukana langsung diomongkeun. Ya Allah ya Rabbana, para pemuda para pemudi da jam sakitu nyaho biasana mah komo di zaman ayeuna mah lolobana teh sok mah nyoho HP. Game online. ML Mobile Legend Heronatan make panah masih Mia geuningan. Anu make bedil teh mah si Laila. Mawa kampak muter si Belmont eta mah. Sanes apa abdi masuk mabar we jeung barudak. Kosmetik da abdi ge nama. Gusti Nu Agung tara abdi mekang tara kaliwat heula nyaho we kita di barudak tadi Mang Iwan. Mangga eta teh main naon? Main ML jeung FF cenah. Oh gitu.
mabar kusreng. Ya Allah ya Rabbana, bahkan punten Bapak Haji Roma Iraha pernah mengatakan geningan dalam syairnya, begadang keur ngomongkeun ngaji itu lain begadang. Apal teu geningan laguna Haji Roma mah punten sok sanaos lagu tapi eusina mah dakwah. Urang teu kadang ngadangukeun musikna tapi eus dengekeun eusi. Apal teu? Kalau ada pengajian jreng tuluikeun. Kalau ada pengajian jeng kapal kurang gaul ya kan bagi lah yang nama tak apal mah bere kode lah bere kode mah meureun pasti bisa kan. Lamun panangan api kapayun kita ke depan yin nyebutkeun nya maon cenah panangan kapayun. Nah lamun kaluhur mah kaluhur kahanap mah kahanap tes heula kahareup kaluhur kahanap cakep. Kalau ada pengajian banyak orang yang ogah. Kalau ada dangdutan banyak orang yang suka. Dan ngawaro we gitu-gitu ge. Ya Allah ya Rabbana, benar cek tadi lamun nuturkeun hawa nafsu mah berat leres teu. Tapi abdi husnudon ke orang dia kudatangna jamaah sadayana ka ieu tempat abdi yakin kusabab aya rasa cinta mahabbah terhadap baginda Rasul, kusabab aya mahabbah rasa cinta terhadap guru-guru urang. Cek ustad urang diumumkeun wayahna mungkin malam Senin bade ngayakeun peringatan Maulid Nabi, wayahna hadiran alhamdulillah sadayana jamaah hadir dina penting ayeuna bahwasana orang dia teh cinta terhadap guru-guruna alhamdulillah. Bahkan cinta terhadap syariat Islam naon nyaeta tolabul ilmi. Tapi ibu akang ulah khawatirkan ketika daek berangkat niat tolab ilmu saur baginda Nabi maninta qalla liya ta'allama ilman upirolahu qabla ayah tua sing saha jalma anu ngalengkahkeun dua dampal sampeana nepatkeun dua dampal pananganna niat seja tolab ilmu maka ku Allah bakal dihampura eta dosana dina samemeh ngalengkahkeun dua dampal sampeana. Amin amin. Hoyong teu dihampura dosa, hoyong teu cung boga dosa. Ini dua tanganna pangluhurna bu punten da ari dosa mah kudu diaku pan bener teu. Pang alus-alusna jelema ketika minggawe dosa rumasa kana dosana. Naon hikmahna sabab ketika orang rumasa kana dosa orang yakin bakal minta istighfar minta tobat ka Gusti. Astagfirullah 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 Astagfirullah. Bahkan punten ibu jeung bapak ba'dul ulama mengatakan tepati-pati di hiji kampung di hiji daerah diayakeun pangajian dibacakeun sholawat dibacakeun Al-Quran dibacakeun mauidhah hasanah angin Allah akan mengutus satu malaikat rahmat datang ke eta kampung. Allah akan mengutus satu malaikat rahmat datang ke kampung ke ilang ngaran Kamojing. Lamun saur bahasa abdi mah kieu ibu punten supaya kahartewe orang dia ieu mah Gusti Allah marentahkeun ka eta malaikat
malaikat Siraru ngeblek dihakan saku aing tong jawab kan mana yo pakai nguseup Siraru mah halus tuluy ya oke rada munduran ya tenang kang nama tugasnya hiji we siapkeun nya ya Gusti Allah miwarang ka eta malaikat he malaikat dijawab ku eta malaikat kaulanun Gusti nong neng nang aya pikerseuh naon Gusti abdi sauran so Gusti Allah he malaikat tempo tuh di kampung Kakajing di kampung eta pokokna mah Kamojing tempo tuh di kampung Kamojing penting ayeuna keur naon Masya Allah euy akarak suguhan jukut beres Siraru tutupan heula yeuna ya nah gitu bisa ya Siraru asup euy betul lah dan piwarang tuh tidiis leres ya Allah bager kang nama Gusti kopi lah Bismillahirrahmanirrahim kesakeun jeung amrana pahit mana sih lalu campur aduk nih mah mawakai tambah sijil beuteung jahe ibu bu kurang tuluikeun di eta riwayat surga si Allah he malaikat tempot di kampung Kamojing penting ayeuna keur ngayakeun pangajian dalam rangka memperingati maulid baginda Rasul wayahna ayeuna keneh maneh turun ka eta kampung sore ta malaikat mangga Gusti abdi ayeuna keneh turun ka kampung Kamojing Gusti wah udara nih mah hayang lama gitu ya teh benar pas dongkap eta malaikat ke kampung Kamojing geningan nong neng nang tenang leres Gusti di kampung Kamojing kenuju aya pangaosan Gusti loba pisan zamane Gusti bahkan mobil ge milu tolak Gusti rupa-rupa ieu jamaahna ge Gusti bahkan aya nu bari gegeberan we ku kardus Gusti nya wios aya we anu bari ngopi we Gusti kan aya anu paling gagah mah Gusti tolabna dengan bari udud we jeung udud Gusti kumaha aing bari udud di dieu belenggu ge dadang kewe bah urang anu bakong si dieu nya mangga Gusti pasian tugas abdi ayeuna keneh surgaina Gusti Allah cabutan eta dosa-dosa jelema anu ketolak ilmu kumaha anu bari ngopi Gusti cabut ulah cabut naonna Gusti astaga kalunya tong nyawana ari anu udud wae Gusti cabut ulah cabut naonna Gusti
aduhnya tuh majina nikmat sih abah banyak ajengkeun mah eta mah bebas eta mah tapi cabut dosa dipangmentakeun hampura dipangmentakeun istighfar kumaha eta malaikat padahal urang teh teu wau jeung eta malaikat teh ibu bener teh digemol dibawa dosa urang disetorkeun ka Gusti Allah saur eta malaikat Gusti abdi ieu nyanyanak dosa orang kampung kamojing Gusti tenang berat abdi mah mawa dosa orang kampung kamojing meni loba pisan Gusti komo anu sok nyonya obang emok mah Gusti anu sok ngangkatkeun leungeun kami berjanji tidak akan mengulangi. Tidak akan mengulangi. Tidak ini nasabahna sih bang. Emang kadi ayah bang emok? Ayah? Sumatera suka muih. Adi lanjut ke hayang tuh. Punten ibu abdi mah mangga anu bade namut ka Bang Emok ngan ku abdi didoakeun mudah-mudahan anu boga hutang ka Bang Emok balik di dieu sing loba duit bayar titik sagede kalapa amin gitu amin nah eta nasabahna sanes kuna naon ibu abdi mah nyaah ku orang dieu naon cenah enak boro-boro orang nganggo Al-Quran, hadis, ijma, kias, ulama, jeung sajabana orang pake we secara logika nah heula lamun kaina pelebah minjem kira-kirana kabang emok kabang jenis apapun nguntungkeun apa rugi? Untungkeun apa rugi? Lamun minjem dikurangan lamun mayar dilebihan lamun minjem dikurangan lamun mayar dilebihan lamun minjem lamun mayar lamun minjem dikurangan eta lamun mayar dilebihan naha atuh make kunaon make minjem butuh punten bu ketika orang berbicara tentang hukum maaf wasilah butuh mau bisa jadi kena hukum sekali haram tetap haram makanya orang maniat tuh ngajam lamun teh misalkan enam geus kapalang boga nya teu naongan niat di ayeuna di mana boga duit bayar ulah minjem insya siap hidup Bang Emok di promosi Bang Emok ya Allah ya Rabbana didoakeun sing beuneuh rezina sing seueur sing barokah pan di antawis ibu teh hayang bareng gaduh urang kalian nu soleh hayang gaduh urang kalian nu sukses dunia akhirat di antawisna ulah dipasihan dinafkahan ku barang anu haram nah eta makana punten Kang Ibu ulah wakati nyalahkeun ka anak ketika ieu anak teh hese di papatahana ulah wakapati ting nyalahkeun kanu jadi budak ketika ieu budak hese di patahana kunaon si budak teh ketika dititah sakola hese dititah ngaji hese dititah ngilu jeung batur ka majelis taklim hese orang introspeksi diri ka diri orang sebagai orang tuanya ieu budak dinafkahana make barang naon apakah make barang halal anu asupan ku eta budak sabab punten Bu barang anu diasupkeun kana patongan urang bakal ngajadikeun watak ka eta budak naon haruleng taraos jadi di antawisna urang lamun hayang boga budak soleh beunghar barokah dunia akhirat kuncina hiji di antarana kudu dinafkahan ku barang anu hal insya ulah waka ngarepkeun ketika ibu masih kene punten namun masih nafkah ku barang anu haram barang anu riba bahkan barang anu subah ulah ngarepkeun ketika ta budak hayang sukses komo da kadang-kala punten palebah minjem jang modal bergaya itu Wak nya teh Kang komo salakina teh nyangoweun gawe paling-paling teh aya we bayareun pamajikan kitu mah kudu dicek cepeng cenah ngaji karunya atuh pamajikan Kang
Ya Allah ya Rabbana orang tuluykeun demi wios anu tadi mah atos urang nyatan di urang bayar ulah minjem-minjem dibawa eta dosa ku malaikat saur eta malaikat teh Gusti kudu dikamanakeun ieu dosana Gusti aku abdi kudu kagunungkeun ulah sia bisi longsor nah aku abdi kudu ka laut palabuhan ratu Gusti ulah bisi tsunami lamun eta malaikat nanya ka abdi bikeun eta dosa ka jelema anu balik ti heula ngaji can beres aya anu balik ti heula garuan can ieu jadi ya siap nering pangosan di kato siap lamun pengajian nepi ka jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 mangga ibu jeung bapak diambil balik berarti lamun abdi balik ti heula oh jadi mau dosa orang dia temu teh bareng-bareng ya Allah ya Rabbana minimal hiji urang balik ti tempatan teh sing dihampura dosa urang nomor kaduana sing ngajadikeun wasilah ngajadikeun hiji ciri cinta bahwasana urang teh cinta mahabbah ka baginda Rasulullah sabab punten da abdi mah yakin orang di mah seseueurna pekerja hungkul leres komo dari anjing mah dinten Senin meujeuna waktu kerja bener tadi abdi naik kita sabaraha ibu setengah 10-nya hah? 10 setengah 10 lanjutkan tong ya? lanjut bener moal naon? mau ngambek? lanjutkan tong kang anak? lemuran aja lemuran? Gusti oh ka warung meureun sok sanaos sali tapi mudah-mudahan si mangfaat we ibunya amin ya robbal tapi satejana abdi nyuhunkeun hapunten nyuhunkeun doa ka sadayana rehna abdi mah da ari ceramah jujur tara isin-isinan abdi mah sok bari icalan umi emang ari icalan saya da Kanjeng Rasul ge icalan panginten bener teu da abdi mah icalanakeun teu maksa Ari naon da pemaksaan untuk kudu eta teh barang teh beuli teu kudu hampir aku deui meureun jauh-jauh di Sukabumi ka dieu hafal meureun abdi da nyanake barang insyaallah anu bermanfaat mana ka dieu kang sampelna punten ieu asli produk pesantren Pundraka Abdi nya asli produk daripada santri ayeuna pasti pada uninga RO sae kang kesehatan sareng ketika ayeuna ngonsumsi ieu cai deusian kana botol lage telah diaosan ku sholawat ku rotib al-altos al-hadad dan lain sebagainya mudah-mudahan wasilah barokah ieu cai anu gaduh panyawa sing enggal sehat anu gaduh murang kali otakna sing cerdas tapi dengan inti dengan niatan abdi teh aya naon cenah pemaksaan anu bade manggagale anu ulah digeungan cenah tadi Kang Nana bari ngaborong naon teh jigana lamun geunah mah aya nu ngaborong dibagikeun gratis eta cocok mah padian ngaborong mah padian nu mana Kang ya jadi sedekah jariyah luar biasa saya nama yang penting bios cenah naon oge gitu dan nomor kaduna punten Bu ku abdi sebagian hasil dari penjualan ini dialokasikan untuk pembangunan majelis taklim yang baru santriat pondok pesantren guru abdi nya niatna tong meuli kana cai we niatna sedekah sok sanajan saperak dua perak yakin abdi saya yakinna ketika seorang manusia dek bersedekah beramal jariyah moal rugi moal bakal kasambeureuan ke jaga ge komo aya sepuhna tos teu gaduh ibu rama tos teu aya sok kayaana khususkeun kanggo anjeunna naon ganjaranana di mana selama masih majelis eta aya keneh pesantren eta aya keneh maka pahalana bakal ngocor terusan tapi ra kadang kala urang teh mere 1000 5.000 10.000 tapi manyang ganjaranana gitu amin ya robbal rek peseran moal sabaraha tah aya bios ngomong neng mah gratis neng ningalikeun hungkul hoyong atunya ningalikeun hungkul kan nya oh badung segala gitu
Abdi biasa sok ngical komo ada orang lima dulur hungkul 50.000 mahal teh. Udah di mah sebenarnya kicep beunghar hungkul sih. Turunkeun atuh 30.000, 20.000, 18.000, 17.000. Ngejual sabarahanya. Abdi upami di mana-mana ngical sok 15.000 ibu sabaraha cenah kamari besok haruskan di Bandung abdi ngical 15.000 tampan tadi oke upang gaduh mangga meser teu gaduh mah teu nanaon kin bade dibagikeun cenah misalkeun gaduhna ieu mah gaduhna kirang ti sakitu mangga kan ulah leutik ulah kurang ti 10.000 nya cenah ari kitu mah geus 10.000 ari 15.000 aya mah nya 15.000 imah bisian teu gaduh kan gaduhna 10.000 mangga teu nanaon nya mangga mungkin dibagikeun urang sambil selawatan ya Mang. Siap? Siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat naonnya geunah-geunah. Sok mangga dipimpin. Sok mangga bebas. Teu bisa teh kita mah alamatnya cenah mah. Sok. Hari santri. As-subhu bada min qal'atihi wal lailu tajami wa faratihi fakar rasulah fadlahu wa ala wa hada subula bi dilalatihi as-subhu bada wal lailu tajami fakar rasulah fadlahu wa wahada subula bidilalatihi santri fondasi berdirinya negeri ini berjuang demi tegaknya sang merah putih patutlah kita bangga menjadi santri yang cinta tanah air NKRI As-Subhu bada walailu najami'u bakaratihi bakar rasulah bidilalatihi tadi sore ku bertemu dengan jamaah dia menatapku dan lalu bertanya Guntur muda apakah itu engkau setiap hari bikin hatiku galau as-subhu bada min qal'atihi wal lailu najami
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atos kebagian sadayana sane curiga bangun aya nu mesen ngaborong ieu teh. Mana usaha? Oh, alhamdulillah kah. Atur nuhun abdi pribadi ngaturkeun jazakumullah ahsanal jaza ka para jamaah sadayana anu parantos ngagaleuhkeun ieu cai. Mudah-mudahan kasayan para jamaah sadayana dibalas ku Gusti Allah kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya robbal. Isim abdi pangaosan jalap cekap, mudah-mudahan sim aya manfaatna khususna kanggo abdi nyalira, umumna kanggo sadayana jamaah anu nganangkeunana kirang sinareng langkungna sim abdi nyuhun dihapunten saageng-agengna insyaallah. Upami bade neras silaturahmi misalkan dari zaman mah zaman medianya mangga tiasa dina Facebook ditingali Syihabuddin Abdul Aziz ya atawa Ustaz Guntur. Dina TikTok aya Ustaz Guntur, na YouTube aya, aya nama kabeh. Ustaz Gantar eta mah, aba Ustaz Gentor ya. Nya Gusti hartina Guntur teh guru anu jadi pitutur bah, kitu nya. Oh, tenang. Desa guntur-gunturna cai caah mah lain. Itu aya maksudna lah kita mapal arti sebuah nama yang penting sadana jamaah orang ge sing sarehat panjang umur berkah milik rizki amin ya Allah ya robbal khud masofa wada' makadar salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.